urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang, sifat kitu kepatriotan urang, keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula. Ulah aya gap, ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah, antara urang sesama urang. Ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae. Orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun. Nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa. Kitu kene jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang, kadang tetangga urang, kadang kawahu urang. Ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain. Karena sehat sing hades ya ulah kitu atuh. Ieu nagara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah, bupati, gubernur, presiden asa nu aing nu urang kabehan. Wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing. Da leluhur urang, inget leluhur urang baheula. Ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula. Nah, nyatukeun urang ieu akibat daripada pasalia. Muhammadiyah ka dieu lempangna, NU ka dieu lempangna, Golkar ka ditu lempangna, P3 ka dieu lempangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih? Nah iyalah nu kudu ku urang diperhatikeun, diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae, ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama. Billahi minasyaitonir lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang. Cara nyalurkeunana make aturan Islam, maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana. Mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana. Nggak tahu apa majikan aku udah ngaji. Menteng ngaji pacar ngariung urang. Sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set. Ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama. Ya Allah aya aturan-aturanana. Engke disalurkeun ayalah terkandung di jero beuteung ibu keluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP malekeun kunaon eta lantaran tatadina dibacaan di doa aya TV mbungeun cenah mah ngan heuleuh doang paling ya. Iya mah lu bantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunyana dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah. Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti ai pamajikan abdi di mana. 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juring. Ye sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri ki ai kitu onam komplotan juri kabeh burung
Laila konsepna walau ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh aya bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaih nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana di samping imankeun teh wattaqau ngajaganya kana iman sieun besi kupur jeung maksiat jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fi syai'. Tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika urang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati ieu mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina, nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dua amanu wattaqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa. Di pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip ku sia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Kuari kayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin etalah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sing ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun mah heula.
tidinya ke kayak guluduk nah bakal aya kilat ngenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu nyahoeun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae ja ya odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula menanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun musuh atuh kos kitu pada dasarnya hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya di luhur tengna aya kerana aya teu diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu ge hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tah mah kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia teh tanya ka aing wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ke alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ke alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ke alam mulki ke alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaianana urang di alam mulki ngaranna ieu alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril geus teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun ampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut haja Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mah geus seuneunya hoiwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi
lamun Kangjeng Nabi ditaikeun ka alam malakut, ditaikeun ka alam jabarut, ditaikeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah, kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi ta Rasulullahi uswatun hasanah, contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh anu bagus Kangjeng Nabi, urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Teu pati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik. Anu bisa ka dinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit bebas ka laut. Modar tuh kan berarti ayah sebab lamun manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat teh ieu carita gede eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun ieu mah nya ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana atuh sia hujan jeung teu mah urusan pangeran teh menek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia numantak ayalah paranti ngebersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh lamun eueuh wae tuh ese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh. Kuari di SMP pakaian SMP, kuari manahanana neuk digawe di desa make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian MS dan garang PNS, kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah ieu maka jeung mah keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh pijanan eta teh seseleh lainna lagan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul apa latifatul nafas latifatul qalb
hiji-hijina latifah ya nu kudu dibersihan ya kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali picinan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun nu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dileg-leg iya hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mengayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah ya sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholinya na teu miceunan panyakit teu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae aju kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram di cenah kos kitu mah moal maju teman negara aing kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia negara dorong aing mah lain dicaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah di dahar je sok kurang dahar je cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian sia ku aing iya mah cerita dengan kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulah kaduhung maka kaduhung amat gede tuh mal husu teh basa bae mending leg-leg icet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mang-mang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki cibet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi geus sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleuh saeutik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nya baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa teh eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae tuh terus batur can nambah yang nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyaho lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cakula cak Imam Ghazali kula menyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang
cak Imam Kusyairi nu boga Al-Kusyairiyah kula menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing ja sia mah sia bae aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahajan nyieun kolong ai bale teu diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim. Nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero qalbu, dimensi jerona adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna, aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene. Aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah. Kadelean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu kela mun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina kela mun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu itu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai maayangan hararejo neuleuh urang ka perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran urang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin itu lain berkah ketika orang ninggalin keberkahan mah
iya langit nurunkeun hujan teh karasa kurang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadele ku urang jembar rarasaan hateten nelepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang telila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah ditu aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokanana ya Karim eta melele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu na mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawah na mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah guys bang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang nati mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinu barokah ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing dabut asal turunkan pancing ayaan pan hiji menang 5 iya mah pan 20 tuh menang hiji acan berkah teh ngaranna kos itu tah lo bating pan batan menang emang pan hiji Masya Allah kalau tah heula ditahan ku urang sing ades ya panna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso panna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kade memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik menang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongeng na doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aduh mana ngoloso deui teh kudu bebe jatuh kos kitu teh berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim udah jamun nyari tangga do geludug aya deui geludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut dan segala rupana panaya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simeut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding mah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho henteu sih nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun
tetapi loloban manusia mah geningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh faqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku hari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku hari ieulah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari tadi berkah ke negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalana rareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup eueuh nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindahnya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu pae mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas wae kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu pae hitung Gusti teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu pae dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teh siksa mah geus kitu taya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golotama kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebat eta jelema dakwah teu perlu kuguna dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kene di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi leuh besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas pae loba cai pae kana bae ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa
gitu kene jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawahu urang ketika dicaritakeun ka bobrok-bobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu nagara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih. Nah iya nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh dek kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokahkan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun tanah jadi tatanen gitu kene hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah didaharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaiton ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana nggak tahu apa majikan aku udah ngaji teu ngaji bajar ngariung urang sudah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang dek keluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu keluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun kunaon eta lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya mah ngan heuleuh doang paling ya iya mah lu mantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngablaonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juring ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onam komplotan juri kabeh burung Laila konsepna walau ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim isin wari istisqa urang deuk ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pada istisqa mah instruksi ti pemerintah
bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna, camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Oh, kiaina nu geus ikhlas, buka izin ka Allah, embe munding sapi bawa ka lapangan, hayam bebek bawa ka ditu. Nini jeung aki-aki jeung orok bawa ke ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar. Urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Bingung we kumaha meureun. Oh, sapi mo. Ditanya ku sapi nu sini. Mohon panas. Bebek. Panas. Mo kabeh teu cicing panas. Pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah dianggap mah bebek wek. Cak Allah ieu mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek wali deuk istisqa kalau embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah oh bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan turun gebrek bae Kangjeng Nabi mah di masjid ibu Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi tuh bisa hujan tuh bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka imah saminggu hujan baik saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kunaon emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan bajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret turun hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah. Nah iya wani urang lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan iya tuh ibadah ya mah urang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran pan teu datang ka maksud dong datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba ayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung menuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah penta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau an ahlal qura amanu wattaqau
lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ya cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mentak ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na orenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh neuleuh ka roh-roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi raji'un kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya tak bisa delero lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan aya Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara aya Muhtanem Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi aya Maka Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin aya Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsi batur rumah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja cengnya teh oh iya bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya wah gersang sekarang iya ngobrol orang dirinya emang ngobrol lah gitu tuh lain kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat takol habek itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna urang ngadan urang ngadinya tek we oh geus bae urang mah cicing troh ngobrol jeung tek besi aya di kuburan nu ngahaneng eta okos naon eta geus ulah dibejakeun lah pokona mah eta jara keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge tarjarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut heuh lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakena teh itu sih mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jadinya teh pokoknya uyut baik aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu mantek-tek bae kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi
oh kos gitulah lain make iya namun make iya mah ngaranna alam nu iya alam itu mah alam malakut teu kudu sebab urang kaambe ku malaikat seungit urang maca sholawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat bade luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit urang tahajud tengah peuting malaikat nongton nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah mentak disebutlah ku malaikat ketika ya jelema hudang peuting zikir tahajud azim indal malaikat di alam malakut pada bebeja oi si anu deuleu ge ke peuting deuleu ditongton ku mana ijah malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngagung-agung tuh teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu cak malaikat coba tatanggana deuleu coba tatangga di nonton TV cak kana waduh keur nonton bola malaikat teh ngobrol pan kiai sih nonton bolanya malaikat teh ngobrol malaikat tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya urang turunan galedeg yuk malaikat perintah ti Gusti Allah ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah wallahu a'lam.